Kos Ki Junaidil Baghdadi ngayakeun pengajian lambat laun ribuan, begitu ribuan gubernur raja milu ngaji, begitu milu ngaji langsung kan gubernur nawaran ka Ki Junaid, Kiai kula geus jadi murid Kiai, ya alhamdulillah kulantaran kula ieu gubernur di dieu kula kan jadi murid Kiai, maka kula ndek menawarkan jasa, butuh naon Kiai, bantuan ti kula keur meujeuhna ngajabat. Ki Junaidil Baghdadi mah tungkul we kieu barang tangga teh kula mah kieu bae Bapak Gubernur harap supaya libur ngajina ulah ngaji. Kaget gubernur, mama kitu kasinggung ku bahas henteu, kitu keheul ka kula henteu, kula mah ngajak ka Allah henteu kasinggung teu keheul, tapi kok kula titah ulah ngaji, ulah bae heulanan lah henteu, kula mah yang jelas desa ulah ngaji kumaha ieu maksudna ulah ngaji, sebab Bapak Gubernur ngarobahkeun hate kaula kamari ieu kula ngaji lillahi ta'ala, ngajak manusia dek diajak ka Allah, resep teu resep pokona dek di ka Allah keun, kasinggung teu kasinggung dek di ka Allah keun, urusan kasinggung jeung teu resep urusan pribadi. Tapi ketika gubernur nawaran ngagelok hate kaula, ketika ditawaran ku gubernur hayang naon jeung kebutuhan naon, maraka cabang hate kula hayang ngabangun ieu hayang ngabangun itu, waduh cak kula lamun aing ieu diteruskeun ngaji gubernur di hadapan aing anu cilakana, batur mah datang ka kos kitu ngaji ku sebab naon aya ilmuwan. Coba tawaran kaki Budoli, Jaki Budoli atuh aing teh ditawaran proposal geus ka ditu. Ieu tah wali mah kos kitu aya nu nawaran, robah hate aing cilaka aing kamari aing ngajak ka Allah, kuari berarti aing geus hayang ka sia, hayang ngahormat aing ka sia, kajen teh diajian ku sia aing daripada cilaka aing di akhirat. Wali aya naonan ilmu, hilim, hikmah jeung marifat. Masya Allah, aing teu bisa hiber gara-gara gubernur ngaji, aing teu bisa hiber gara-gara raja ngaji, daripada aing teu bisa hiber kajen teu ngaji gubernur ka aing, jeung teuing aing mah. Kitulah para wali Allah, Masya Allah karim.